Mangga orang sami manjatkeun puja sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana mantana parantos maparingan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, sholawat miwa salam, mugia salamina dilimpah. Mana naruh? Tadi malam di sini. Sono nggak ada? Hah? Kenapa sih? Suara guys itu form suara. Eko pao ay. Gampang apa, oi? Enak. Halo. Ninggalin dangdan. Aduh. Udah diem dong. Eta buuk dah. Dia yang ngapain itu? Ini foto-foto. Dapatkan langsung ada ya Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi sadri wa yassir li amri wa qudatan min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati. Alhamdulillah, para bapak miwah para ibu sadaya hormatin syukuring. Mangga orang sami manjatkeun puja sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana mantana parantos maparingan nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, sholawat miwa salam, mugia salamina dilimpah curakeun ka junjungan urang paduka yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina kangjeng Nabi, para sahabatna, para umatna, berikut orang sadayana sama-sama taat mahkota ajaran amin ya Allah. Para bapak, para ibu sadaya hormatin simkuring atas nami pengatur acara atanapi selaku juru
ngaturkan ribu nuhun ka pengersana keluarga besar calon pengantin istri anu parantos masuhan waktu saking kuring pangersana simpuring atas nami pengatur acara bari ngadupkeun sabaraha acarana kusimpuring insyaallah anu kahiji nyaeta pembukaan, kadua Sharon Sumerai, katilu penampilan kaopat simbolis kalimat doa tutup Bapak sinar Ibu Wah pilih yang waktu kurang sami-sami acara kaji nyata buka kungos basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu sadana orang ngajakin karena acara kedua nyata Sharon Sumeren ku sepuhna calon pengantin pamegat kalayan sinaran hormat disumanggakeun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Samparan kesampurnaan rasa insun sampur. Kadua hatur nuhun ka kulawargi besar keluarga besar Bapak Sahwa anu parantos nampi kaya rombongan simkuring sok sanaos mung sakieu buktina henteu seueur alutan henteu seueur cacanakan komo panganten mah ulah jangjang jingjing tunduk sanak numburut ngebutnya estuning ngali gincing aja nama kepat ngageblay saterasna wilujeng sungting deui wilujeng tepang kapun guru simkuring pamit kelepat abdi mah kenalna Bapak Ooy kun wati kun alo nyangakeun salam silaturahmi ka keluarga besar Bapak Sahwa kalih Ibu Yani rehna dina danget ieu urang parantos tiasa deui tepung lawung ka amprok jongho kalaya Orang anu mewakili sepuhnya calon pengantin para mewah para ibu sadana orang ngajakeun kana acara nyata penampilan kalayan sinar hormat disumanggakeun ka pangasana sepuhna calon pengantin istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sabadana manyatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat sinareng salam salamina dilimpah curahkeun papanutan alam junjungan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, kalebet urang sadayana anu karasan wabil khusus anu sarumping dina ieu waktos mudah-mudahan tiangkan umatna diwitkeun ka yaumil akhir. Pangersa
sepuhna calon pengantin pamengget miwah rombongan anu kesimpun di Hormas, bapak, ibu-ibu di kedua belah pihak oge anu kesimpun di hormat, Bapak RT, Bapak RW, tangkos kangen aya oge aparat desa anu kelerasan Sumping di Desa Taruna Jaya, Sareng Dharma Jaya anu kesingpun di Hormat. Hadirin wal hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayun pribados asmana pun adik jang sahwa sakali ngahaturkeun wilujeng Sumping kasadayana di Dusun Kebon Buah RT 03 RW 06 Desa Dharma Jaya Kecamatan Dharma Jaya Sumedang rupina parantos di payunan tadi ku Panata Salagara namun daya lepatna atur nuhun karena kesumpinganana tangtos hapunten pisan Bu nemrah terutami di tempat-tempatan saking buktosna sakali dihapunten anu saageung-ageungna kawit nama pabada anu parantos sakitu jentrekna eksesna rupina moal dibahas deui namun bade ngawalar wae anu utamina panginten katampi pisan Pak silaturahmina mudah-mudahan silaturahmi ieu antawis dua belah pihak aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Lajeng anu kaduana tadi parantos nyangakeun tuang putra nyatana calon pengantin pamengget anu wastana hapunten Cek Agi Permana Nugraha putrana Bapak Eliadi sareng Ibu Pipin panginten insya Allah di dieu parantos aya salah sawios pasanganana anu namina Neng Aisyah Nur Haini putrana pun Adi Bapak Sahwa sareng Ibu Yani ditampi pisan Pak mudah-mudahan